di mana, Mak? Naon, Siti Jaman. Tegang gue maker masak di dapur. Mak, teu masak sia moal bisa barang gebok. Keula ket aing keur masak heula. Waduh. Ngaran abdi mah Jimmy, Mak, lain Jamal. Kira ku poho deui ieu budak nu paling kasep. Geus ah, ngabangus wae mani macam teh. Keula, mak rek masak heula ke dapur. Yang dangan maneh tuh yang bapak maneh kepeting. Mama. Oh naon sih, Mak? Kamu teh kumaha ye? Beunang ye? Tuh kan, cek aing ge tangkurak. Keula aing keur masak heula di dapur. Tungtung mah jadi totong we tuh sia. Dangan jang sia jeung bapak sia kepeting. Kumaha engke sia? Ngadat ke bapak sia ka aing. Dasar budak pibang seueut. Itu sih emak, beli gitu ke abi teh. Pak. Uy, ayo naon? Kehula, bapak kena dulu lah yuk di WC. Cekuat, aduh sakit deui kehula. Pak, kadi heula. Pak, kadi heula. Tahu lu, ruksak. Tengah denge, aing teh modal kene, kehula atuh. Ngeri weh ting budak teh aing mah. Pai, burugeun leuh. Dasar budak leut. Tunggu dulu, bapak kadinya ayeuna. Keula, tuan. Ayo naon, sia ti Jimmy, budak bapak nu paling ganteng. Kunaon sia make weweh kitu? Aduh. Kieu, Pak. Asik mah kunaon? Ayo makan. Ka Jimmy teh. Tadi oge ka Jimmy disebut Jamal, coba Pak. Aduh. Oh nya? Kira aku itu. Buruan tu orang tempat ini mah. Kain mana datangan sia. Kau yang didatangan. Kakitu budak imalin budak aing munggul. Budak orang duaan. Kunaon sia mungkin dicarikan. Buru orang datangan ini ke dapur. Buru jang, buru. Kira Pak. Asap bau teh. Bau naon sih Pak? Bapak Canobe-nya. Sok aku siapa? Bapak Canobe. Enggak lah. Bapak mana sobe? Tadi gaya tanggurak. Nobe lagi bapak teman ku tujuh rupa. Kagak bah. Jangan mana bilang ngomong. Canobe bapak aduh. Tercungur menghipuk gitu aduh. Wadul ah. Bapak mah wadulnya wadul. Tahu lu ruksak. Menian si kakolo teh. Yang di kampung bolak-balik sih. Terus eta naon atuh Pak? Jangan napna eta. Anapun bapak eta naon namru nyungcung gitu. Ini biar aduh. Teu kuat kana iung aduh. Eta mah meureun ti kotok meureun atuh ti cak-cak tadi murag meureun diparakan lah. Dalah geuning enggak apa-apa teman mah. Geus lah, buru. Ini mah urang ka inung maneh teh, burukeun ka dapur. Isi inung maneh kumaha onam, urang tinggalikeun. Burukeun ayeuna, buru. Hayu Pak, burukeun. Urang tiang ayeuna maneh, burukeun hayu. Aing mah bekas sakit teh satuguna. Ngapa aing bisa nanti sare we di kasur tinggalikeun aing kudu masak nyisuhan ge kieu. Ari sianangan molor we Jamal. Aduh, inung maneh teh beneran ningan euy, keur ngadat. Aduh, kudu dirayu ieu mah aduh. Bebek, sayangku, cintaku. Kamu lagi apa, sayang? Lagi apa, sayang? Ningan. Iya, tangkurak na teh. Halus ya kadir. Aing teh hese-hese neangan sia. Ku aing didagor, aing na mastakana sia. Cicing sia tong lompat. Jamal. Aduh ampun. Aya naon ieu teh mah? Asa ringrang kieu kana cerita. Aduh. Tadi asa sarame teu puguh. Naon sih manu sabenerna ieu teh? Tuh, bapak sia tinggalikeun. Kalakuanana cing kepeju. Ayo nganalkeun aing segala teh. Ieu mak, dangukeun. Cek guru ngaji ujang mah. Yen istri kanu jadi salaki teh kudu alus. Sabab surgana istri teh aya di salaki mah, alias surgana emak teh aya di si bapak. Jadi emak teh kudu alus ke si bapak. Nah goreng mah. Oh, gitu nya Jang. Mah kitu mah ku. Jimmy, burukeun urang salat tinggal ieu teh teu kadengadan. Di masjid burukeun urang salat ayeuna mah. Buru, urang berangkat jeung bapak bareng. Yuk. Pak hayu buru. Tungguan Pak, kelapa tungguan.
aing teh dengan pinter. Teu nyangka nih aduh, dibiayaan ngalapoe ka pengajianana, teu nyangka. Ayeuna mah ka urang era kudu berubah, kudu jadi halus. Kadieu berkeun. Eunang teu senang ieu, bapaknya berkeun. Eta tang kuraha, naon deui sia teh